Cenah lapar eta topat tuh roti. Kayak aku ge kemalasan ieu nge-WA. Coba tuh meneh heula bisi lapar mah. Moal ah. Dah, Nur, kena naon? Ya ke biasa ke nongkrong dis. Nongkrong. Roti tah tau. Roti. Dis. Ah, iya ge roti nu kieu mah. Atuh nalingin orang. Paling atuh rek hayang. Bener eta Nur. Bro di Mang Nur tuh, aing kelapar-lapar kieu kebeneran pisan. Terlapar teh. Kebeneran pisan ieu mah geus kelapar-lapar kieu. Oh, pasti yo. Tawaran kieu doh. Mana teh cek wae. Mana cek wae roti. Dibayar, Get. Sal, Honor, nuhun ya. Siap. Nuhun waktunya nuhun. Ayeuna. Siap Mang. Yo, nuhun pangeuna. Roti pamere mah. Aku mah amang kalau dipikeun. Aing lapar Kal. Teu kurang ge purak-purak ti tadi ge. Pantalin main nelpon heula. Sugan aing teh panayon karena kita warga terakhir dibiakeun kabeh. Saina deui dibiakeun. Aing Kal. Kumaha tuh? Nyao. Rik, ya, jauh di Sukamantri, ke Mang Nur, Mang Nur kamananya? Teuing tah. Cik Pangnangan di mana tadi? Teuing. Paling itu kumaha tuh? Tadi nih hari itu, Henteu. Dari mana dia nyebut nama tadi teh yang layangan ke lapangan sana? atau anter yuk. Teh apa tuh? Kira tuh emang budak tuh. Oh, Tanya ke emang budak. Baraganya. Ka Mang Nur, diajar ngagitar, jeung hayang bisa nyanyi. Oh, ada di macam ge acan bulan puasa geus erek ngabuburit. Ieu engke ngabuburit mah ada di bulan puasa. aduh, nakalah kajadian ngabuburit kieu atuh di ieu teh kumaha? Ya nyambung. Ya nyambung aing nah. Kapan yang Mang Nur kudu nya? Kalah kana ngabuburit. Panggilkan Mang Nur, rek diajar gitar, hayang nyanyi. Oh, Kayak di buruan rokok sabungkus. eta aing kalah kana ngabuburit. Oh, ada di. Siap ada di. Tunggu. Gua ada di na. Gua ada di na. Aing ngecang cai. Oh, ieu. Nah, ada di. Pak Dedi, non maksud ka Abi kasih budak piwarang ka Abi lagi. Emang Abi kudu hutang ka Pak Dedi gitu? Hutang naon? Iya, saur si budak tadi ka Abi cenah Pak Dedi buruk cenah nyamperkeun lagi hutang cenah maneh boga hutang cenah ka Pak Dedi. Saha lagi hutang burik? Saha da mu? Saha teh ngomong lagi utang? Si budak ka urang tadi ngomong gitu cenah Mang Nur bukan hutang ka Pak Dedi cenah. Nah, cek sa amang budak. Rek diajar ngagitar, jeung nyanyi, lain lagi hutang. Kamar. Kamar diajarkan. Si budak ya Pak Dedi ya. Ya, Pak Dedi mah ka urang sote diajar ngagitar jeung hayang bisa nyanyi. Ah, gitu. Nah, sia mah kalah ka aing eta cenah bayar hutang, teu gablog hutang aing ka Pak Dedi mah. Emang Mang Budak ngomong naon Mang Nur? Abdi gaduh hutang cenah. Oh, gitu. Ada di. Wios, ceking. Wios ceking ada di wios. Kumaha kan ya? Kumaha kan ya sia? Aya si Adedi. Kemarin teh aing teh ngijam duit 100 ngan dibere 50. Berarti Mang Dede aya hutang keneh ka aing 50.000. Lagi lah ayeuna ku aing. Om Dedi. Kemana? Kemarin 50 deh kurang, Bu. Puguh-puguh. Naon nu kamari naon eta rek? Dedi, aduh sabetan itu emang kasih buri. Paratan 50 cenah. Bayar atuh. Naon buri kita sambetan naon ini utang itu urang teh buka bayar Dedi bayar. Itu. Lah, Adedi masuk pura-pura we poho tuh dah. Nah, kemarin teh urang teh nginjam ke Adedi teh 100.000. Adedi karek mere duit ka urang 50.000, berarti Adedi kurang keneh ka urang 50.000. Kayak gitu mah nya atuh ada di bayar tuh 50 deh ada di hutang. Hutang. Apa kamari cenah? Minjam duit 100. Dikarek diberi 50 lain. Nya Mang Nur, kamari urang karek yang dibere 50 ku Mang Dede, berarti Mang Dede kurang keneh ka urang 50. Buat ayeuna ya, butuh pisan urang butuh duit. Kayak gitu mah. Ada di bayar.
bayar karunya. Bayar karunya eta, bayar eta. Kamu mau apa nih tuh ke motor hiji nu saya? Eta teh minjem ka urang 100. Urang karek diberi 50. Jadi urang ente hutang deui 50 nya. Atulah. Anjir. Ya rek 50. Nah, gitu atuh teh tadi. Oh, urang lunasnya. Oh, Boga hutangnya. lunasnya? Heeh, atuh. Bang euy, da kopi lagi ya. Da gua cak kedengnya, urang ka warung balanya. Heeh, Cik. Heeh, da gua cak kedeng model lagi nya. Heeh. Si kehead teh ka mana? Mau di kopi nanya. Aduh, aing kesel aing ngadugan si Mas Nur. Jadi, yuk saya mah tuluy pulang wanya. Ya pangeureun heula tuh, ayo ngopi-ngopi mah tuh. Aya kopi gitu. Aya, ayo. Ayo tuh. Da teu aya jalmi nage nuju ka warung gaduh bumi nage. Hina kumaha? Pan abi nu gaduhna ieu teh rumah. Anu akangnya nu gaduhna. Mohon. Aduh, si Mas Nur nipu ka aing. Palingan si teu datang deui si Mas Nurna. Aduh, punten atunya. Punten bisa. Aduh, wayahna pisan ya. Aduh. Mohon Kang. Mangga. Sakumaha eta nya? Aduh, si Mas Nur nipu ka aing kehead. Mamang dayat katipu ku aing euy. Emang bener. Si Mas Nur si kehead ke aing ngogok gerang kepanggih ku aing diterapung si Mas Nur. Aduh, ampun teuing. Lain sabaraha kali ka aing nipu.